sabar teh aya tilu. Hiji sabar karena musibah, kedua sabar karena taat, nu katilu sabar karena maksiat. Sadayana teh aya sabarna. Jalmi anu dipasihan kasabaran tina ka musibah ti Allah, maka eta jalmi kataballahu lahu salasamiatu darajah. Eta jalmi dipasihan 300 derajat. Anu meunah darajatna teh darajatna baina darajatin ukhra kama bainas samai wal ardi, saperti langit jeung bumi sadarajatna teh cenah kitu. Tingkatan jalmi sabar kana musibah. Musibah nu pasti cumping ka urang sadayana. Tiap jalmi kenging musibah pasti eta teh. Tiasa musibahna kenging bencana alam, tiasa musibahna kahuruan, tiasa musibahna kenging penyakit, tiasa musibah teu boga duit. Musibah teu boga duit musibah eta teh kangge urang teh. Eta musibah sadayana pasti nimpa ka urang. Dina sapali hadis sebatkeun lamun jalmi salami 40 dinten teu kantos kenging musibah eta teh ses jalmi sae. Jadi lamun 40 dinten urang aya rasa kanyeri we hate urang teh. Nah aku teu boga duit teh kitu nya. Padahal mineng nya teu boga duit teh mah mineng teu boga duit we kitu. Kayak panyawa teu damang meus-meus nyeri huntu. Terus bisul, meus-meus mareuh aya we kitu nya. Eta teh musibah kitu sakitu oge. 40 dinten lamun jalmi teh suka bunga eueuh rasa susah. Selama 40 dinten kita jalmi teh eueuh rasa susah. Eueuh kumaha kanyeri kitu nya. Suka bunga hirupna teh. Jalmi goreng eta teh. Jalmi nu iman mah pasti dicobi Gusti Allah. Ngan nalika dicobi eta jalmi tara keluh kesah. Nyiapkeun tos siap nu mawi urang sedia payung sebelum hujan. Lamun teh mah urang can sadia payung kenging musibah saeutik oge pedah teu boga duit 20.000 tepikeun karungsingna sa RT apal. Tepikeun ka apal saperti kitu. Da teu nyiapkeun kaimanan, tapi lamun tos nyiapkeun kaimanan rek kumaha sumpingna musibah ka urang nyantai we kitu teh. Jalmi nu kenging musibah ti Gusti Allah sabar teu keluh kesah tina musibah, maka eta dipasihan pahalana teh darajatna ke dipun Gusti Allah teh 300 derajat. Antai 1 derajatna antawis langit jeung bumi. Bayangkeun sabaratus derajat kan Allah.